sangat aktif menghubungi waktunya ke rumah wawancara amang biasa ini nami amang teh naon adik bang mau sabaraha lagi mamang jadi tukang ini sok salah dua wayang kumaha tapi wayang kumaha wae mang anu salah sok ka daerah mana wae mang misalkan mang sabaraha omset jualan teh mang pernah nggak ngerasa rugi itu salila icalan naon nu mamang didamel sanakan dagangna supados kere enggal pajeng naon mang prinsip kanggo mamang supados semangat dina icalana